Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallahul ahadus samad syahadatan iddakharaha liyawmil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ila yawmil mi'ad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala habibuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha amalu kulluh wa idza fasadat fasada amalu kulluh. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya hadratal mukarramin, para kiai, para ajinan, asatidz wal asatidzah, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, istimewa guru urang sareng selaku pengasuh pondok pesantren Binaul Akhlaq beserta keluarga besarnya, begitu khilaf kepada alumnus nampak hadir di tengah-tengah orang sadaya. Orang doakan mudah-mudahan guru-guru orang, para kiai orang, asatidz wal asatidzah orang, mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang tur sehat wal afiat. Bu, ibu, heuy, aya tilu perkara anu moal aya faidahan, aya tilu perkara anu moal aya manfaatan. Bedakeun apa ulah? Kahiji perkara anu moal aya manfaatan nyaeta nyeungeut patromak di tengah poe ereng-erengan. Tubuh panon poe caang nyorot ke alam dunia, kalahkan nyeungeut patromak, maka eta nyeungeut patromak di tengah poe moal aya manfaatan. Leres. Kadua perkara nu moal aya manfaatan anu kadua nyaeta mahugi barang bere kana bikang anu teu bogoheun. Pugu batur teu bogoheun di pahugian bae, maka eta mahugi kana bikang anu teu bogoheun moal aya manfaatan. Duit mah beak, harta beak, cinta tak dapat. Katilu perkara nu moal aya manfaatan anu katilu nyaeta caramah pidato di hareupeun jelema nu ngarobrol. Kira-kira urang we teu hayang teu kenging ilmu anu manfaat, insya Allah. Urang doakeun mudah-mudahan ya guru-guru urang, para kiai urang, asatidz wal asatidzah,
anu caketna anu tebihna anu sepuhna anu anumna alladzina lam yuzkar ismuhum ta'dziman wa tawqiran lahum. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang tur sehat wal afiat. Mudah-mudahan sing dipaparinan kekuatan dina istiqamah. Mudah-mudahan keturunanana sing saleh tur salihah. Mudah-mudahan sing dipaparinan milik rizkina anu seueur tur barokah. Mudah-mudahan sing dipaparinan para santrina bararkah. Mudah-mudahan ya guru urang ketika kembali menghadap ke Allah maut ngaranna sing aya dina maut anu husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan di bawahan dugikeun ka atasan anu sami kusim kuring di hormat. Dikawit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah menawi aya. Urang doakeun mudah-mudahan ya para pejabat nu aya di urang khususna mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan kekuatan lahir sinarang batin, amin, sehingga mampu ngajalankeun tugas-tugasna kalayan adil jeung amanah. Para bapak, para ibu, para santriyin, santriya, kamu sami kusim kuring dihormat. Urang oge sami ngadoa mudah-mudahan ya urang sadaya ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang tur sehat wal afiat. Lantaran umur doang anu panjang lamun teu dibarengan ku sehat ripuh. Teu saeutik manusia nu ku Allah diberi umurna pararanjang. Aya nu sampai 80 tahun, 80 bahkan anu sampai 100 tahun. Tapi asa kuripuh amat ari umur ku Allah diberi puluh-puluh tahun tapi unggal poena gering melulu. Lantaran pan bapak ibu hadirin sadaya penyakit di zaman kuarimah geus tilok ngadeuleuk kana umur. Penyakit di zaman kuarimah geus tilok pandang bulu. Tubuh kadang-kadang nutup bulu yang gosok gering. Kadang panaya Pak umur budak keneh, awak jag-jag keneh. Tapi beteungna mah geus haseup. Disebut ku dokter mah penyakit asam lambung. Umur budak keneh, awak jag-jag keneh, beteungna cager tapi uratna geus sararaseun. Disebut ku dokter mah penyakit asam urat. Maka ku sabab kitu urang mengadoa mudah-mudahan ya urang ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang tur sehat wal afiat. Mudah-mudahan urang oge ku Allah sing dipaparinan milik rezeki duit anu seueur tur barokah. Lantaran sanajan diberi umurna panjang, awakna diberi sehat, tapi namun anggal kuat kurang diberinya kredit. Atur itu, lantaran orang mapan rumasa manusia nu hirup di alam dunia na tepati bisa tawakal ke Allah. Orang mah hirup di dunia teh butuh duit, rek rajaban butuh, rek muludan butuh, rek hajatan butuh. Ngawinkeun anak butuh, nyunatan anak make bae soneng duit calon-calon mata duitan ya. Maka ku sabab kitu urang ngadoa mudah-mudahan urang mah ku Allah sing dipaparinan milik rezeki duit anu seueur berbarokah. Ajang bakal urang ibadah, sesana jang ngabangun imah nu megah. Sesana deui jang meuli mobil nu mewah, sesana deui jang ongkos ziarah ka tanah suci Makkah supaya bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i tu Safa ka Marwah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa wukuf di Arafah, bisa ziarah ka Kangjeng Rasul di Madinah, balikna ka beli sawah, anu jomblo sing enggal nikah. Bilang kawin kenceng aneh. Anu tos nikah sing tiasa narambah. Nah, jadi aminan tuh Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur istighfar para santriawan santriawati selaku pelajar Pondok Pesantren Binaul Akhlak. Ya para santri adalah harapan urang. Para santri adalah the next of generation bakal meneruskan perjuangan para kiai. Ia para santri adalah manusia yang bakal merecacaang ka urang di alam dunia ke ilmu agama. Mantak bapak jeung ibu mun hayang nyaho jelema nu bagus,
Mana jelema nu bagus ya para santriawan santriawati. Mana dalilna cek Rasul menyebut bagus lagi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah rek nyieun manusia menjadi manusia yang bagus, maka jalan pertamana ieu jelema ku Allah bakal diberi paham tentang ilmu agama. Di mana manusia bisa paham tentang ilmu agama lamun lain di pondok-pondok pesantren. Ieu santri adalah cikal bakal nu bakal teruskeun perjuangan para ulama. Ieu santri nu disebutkeun matahari ketiga. Lantaran lamun santri ditingali tina bahasa lugatan endal Inggris, peribahasa ngaran santri lamun dimustaq tina bahasa Inggris di santri itu dimustaq aya 2 kalimah, hiji kalimah san, 2 kalimah tri, dihijikeun jadi santri. Muncik santri mah disebutna idofat, nyendehkeun hiji isim kana isim anu sejen. Ari i'roban tiba kanu kahiji nu kadua nama tetep wajib kudu dibaca jer lantaran mudhof ilaih. Wasani yajrur wanwi min aufi idza lam yasluh illa dzaka wallamu huda. Santri muncik bahasa Inggris terdiri 2 kalimat isim, 2 kata benda, hiji kata san, 2 kata tri. Buka kamus bahasa Inggris, san nu ditulis nasun. Pan bahasa Inggris mah di santri bahasa anu munafik. Bahasa Inggris mah anu ditulis jeung nu dibaca beda. Ari tulisanana sun, ari dibacana san. Ari tulisanana google dibaca Google. Tulisanana one dibaca one. Tulisanana George dibaca Jos. Beda jeung bahasa santri, beda jeung bahasa Arab. Bahasa Arab mah bahasa anu jujur, yang ditulis dengan yang dibaca sama, tidak ada perbedaan. Tulisanana i'lam annal awamila, maka dibacana ge i'lam annal awamila. Dina tulisanana al kalamu wal lafzu, maka dibacana ge al kalamu wal lafzu, tidak dibaca al kalamu huwa I love you. Bener. Maka santri lamun ditulis ku bahasa Inggris tulisanana suntri dibaca santri. Buka kamus bahasa Inggris, sun anu dibaca san, artina matahari. Tri artina 3. Berarti diisnadkan kalimat san kana lafaz tri mempunyai makna anu tunggal, santri hartina matahari ketiga. Apa fungsi matahari? Matahari diciptakan ku Allah di alam dunia untuk memberikan cahaya di alam dunia. Ia alam dunia nu sakieu gedena, andaikan teu aya cahaya matahari, gelap gulita poek. Boro-boro rek nempo, boro-boro rek ngabedakeun mana putih, mana koneng, mana beureum, mana hejo. Kadang-kadang giliran pati lampu mah sendal mitoh apa hili jeung sendal minantu. Lantaran poek cahaya. Tapi ketika di alam dunia ku Allah dibikin cahaya, dibikin matahari nyorot ke alam dunia, maka segala sesuatu yang terlihat, yang nyata anu aya di alam dunia, ketika kasorot ku matahari, maka semuanya akan terlihat dengan jelas. Hejo ketingali hejona, putih ketingali putihna, beureum ketingali beureumna, koneng ketingali konengna ketika kasorot matahari. Maka lamun hayang katingali perkara tersebut koneng apa putih, bener apa salah, kudu daek disorot ku matahari. Hartina kumaha? Kudu ngadeukeutan ka pangajian, kudu ngadeukeutan ka majelis taklim, kudu ngadeukeutan ka para kiai, kudu ngadeukeutan ka para santri, lantaran supaya kasorot dia hejo apa koneng. Lasting tante bu, kenceng tante bu, mual marah mual. Mual hewa mual ngondang di mual, bisa bodoh lah.
Mantang santri disebut nama matahari ketiga. Lalu siapa matahari yang pertama? Ketika santri disebutkan matahari ketiga, siapa matahari yang pertama? Matahari nu kahiji adalah junjunan urang anu diperingati hari Isra Mi'rajna ku urang, yakni baginda urang Nabi besar Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru aqali anta misbahu suduri tuanlah sana sang surya dan purnama bercahaya, hamba Allah yang termulia, pemilik segala cahaya, ya Nabi. Ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Anta syamsun, engkau wahai baginda urang Kangjeng Nabi besar Muhammad. Syamsun laksana seperti matahari. Kangjeng Rasul disarupakeun kana matahari lantaran sarua padanya angan alam dunia. Matahari nyaangan alam dunia ku sinarna, Kangjeng Rasul nyaangan alam dunia ku ilmu agamana, sehingga samene Kangjeng Rasul diutus ku Allah ke alam dunia. Manusia dalam keadaan juhala, manusia dalam keadaan bodoh, tenyaho kana hak, tenyaho kana batil, tenyaho kana salah, tenyaho kana bener, tenyaho kana halal, tenyaho kana haram. Tapi ketika Allah ngutus Kangjeng Rasul ke alam dunia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu alam bimuradi. Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai baginda Rasul ke alam dunia illa rahmatan lil alamin, terkecuali menyampaikan rahmat bagi semesta alam. Apa rahmat yang paling besar yang Rasul bawa ke alam dunia? Wal ilm, itu adalah ilmu agama, sehingga manusia nu tadina bodoh kuarima jadi nyaho kana hak, nyaho kana batil, nyaho kana halal, nyaho kana haram, nyaho kana salah, nyaho kana benar, karena Rasul diutus ku Allah ke alam dunia mawa ilmu agama. Dan Rasul sekarang sudah tiada, Kangjeng Nabi sekarang tos aya, Kangjeng Rasul ayana tos aya di alam dunia. Lalu siapa yang meneruskan perjuangan para nabi? Siapa yang meneruskan perjuangan para rasul? Huwal ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para kiai, para asatid, para alimil ulama, mereka adalah generasi penerusnya daripada para nabi. Maka disebutnya ulama adalah matahari kedua. Dan andaikan ulama ini kembali terhadap Allah, mereka kembali kepada Allah, sahanu bakal teruskan perjuangan para alimil ulama lain parasan. Entah disebut santri adalah matahari ketiga. Anugerah terbesar untuk orang tua di zaman ayeuna adalah boga anak kayak cicing di pondok pesantren. Kena bakal jadi bahan langka di santri. Biarkan kata orang santri salafi tengah bogaan legalitas formal. Biarkan kata orang santri salafi teboga ijazah, santri salafi teboga gelar S1, santri salafi teboga gelar S2, santri salafi teboga gelar S3. Justru kadang-kadang nunggak bladek teing es dan mirisan. Orang ayeuna cicing di negeri Indonesia. Di Indonesia Pak Bu, legalitas formal sekalipun kuliah sampaikan karena S3, giliran ngalamar pegawaian ari teu gablek kau orang dalam maharare saya diterima. Benar.
Tapi tinggali para santri, siapa yang bertanggung jawab masa depan santri? Rasul. Man tafaqaha fi dinillahi kafahullahu himmah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jelema nutuk neangan ilmu agama, maka segala macam kebutuhan anak aing nu nanggung cek Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rizkina ge ku Allah. Jelema nu tukang ngaji mah moal kapikir ku akal manusia. Okay. Man haza ilma syariah faqad haza kullal matalib. Setiap manusia sudah mampu meraih ilmu agama Allah, maka ia jelema bakal gampang hayang boga naon kitu kudu sulit. Tingali bibi santri, guru-guru urang. Abah udah jauh-jauh. Ya abah usaha henteu. Abah atuh ja parang sadagang henteu. Boga pom bensin henteu tapi duitna loba. Anak bukti na loba duit itu jahit anak nagipan loba tinggal ipan kiai mah kayak bibi santri kiai mah anak na loba baik emang naon dalil na loba anak loba duit atau pan anak kudu diparaban boga anak 8 genep di pondok pesantren saurang sabulan 1 juta kali genep geus genep juta encan anu 2 di imah jajan sapoe 10.000 20.000 kali 30 poe atau gus genep 100.000 encan pan pamajikan kiai kedeng-kedeng paket iya bener iya kak pak kiai mah sanajan tilok ka mall bah sanajan tilok balanja ka mall tapi paket teureun boro-boro kiai merenya kula bagia santri pernah jadi korban paket teh kula keur diuk be sore-sore neuk lempang ke acara ka Bogor sore-sore jam 4 keur diuk di hareupeun imam bari manasan mobil jol be motor Assalamualaikum paket cakula mang deuk ka mana atuh deuk ka imah haji aya naon nganturkeun paket cakula mah teu mesen paket atuh teh meureun cakula ka mana indungna gogorowokan me aya paket horeng juri paket nama keur nyumput di kamar mandi geus nyaho meureun paket deuk datang jam sakitu hampura bi keur dicai mang jelema lagi keur dicai heula ke tangguhan bae nya wayahna cenah haji geura talangan bae heula cenah jakami geura guliling deui bae emang bara duit mang 280.000 tuh atuh daripada kaisinan kula dibayaran pan 280.000 begitu tukang paket geus balik BKD ngemereun sawara motor na ku jurig paket kakarak jurig paket lo beka luar di kamar mandi aya paketnya bi heeh geus dibayar atuh geus ja batur teh di nangguan bae bara duit bi 280 naon cenah kudu diganti anjeun pamajikan kira ku jeung pamajikan deuk hitung-hitungan nah pan pak digitukeun mah bisa ngajawab kakak aja atuh lain hitung-hitungan aing masalah ismah dia nanya tadi itu emang meulinaun kitu ya kudurat amat para sing bari jeung mahal heuh cenah buka bae cenah ku abi heuh cenah buka bae unboxing unboxing dibuka kukula teh bibi santri barang dibuka teu sapira gelas keramik 4 mata 280.000 atuh pan aing molotot ari kitu di imah urang geus geus beak atuh loba keneh atuh kurang yang geus meuli deui bae atuh bagus ieu mah beda leuh tina keramik deui cenah lukisanna ge bagus aku bagusna mah mahal atuh naon cenah abi teu ridho dan cenah meuli lain teu ridho aing mah atuh ridho mah ridho bae ridho dasarna ge ridho los teuing ari keur aya mah ngan ku pohara amat ikhlas mahal-mahal teuing bagus deui lebih bagus beda ieu mah buatanna ge langsung ti Jepang 280.000 naon teu ridho tah naon atuh geus mulai pan ngerem pamajikan atuh aku daripada dordar pan pak henteu geus ridho nunggu manggus bae geus ai keur resep mah bari aya yang meulin atuh los ai keur aya geus burung loba omong coba aing mah hayang ngasan amat ngopi dina gelas mahal ulah cik pamajikan ai kitu kunaon ieu mah lain jang paranti ngopi laju cenah imah jang diteundeun bae dina bupe laju geus kitu didelekeun bae ku urang coba 280.000 ngan nonton kelas doang mbak bisi aban nonton kelas 50 tuh ayo
Masya Allah tuh Pak. Ternyata sanajan berita usaha eta sakitu santri kula Pak. Atuh ngomong kiai mah. Di mantap bener cek dina Al-Qur'an tingali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Wallahu alam bimuradih. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad ya asyrafal khalqi. Naon anu kudu bejakeun? Bejakeun ka umat anjeun. Hal yastawi huruf istifham di makna nafi. Hal yastawi moal sarua kedudukanana alladzina ya'lamun manusia nu boga ilmu walladzina la ya'lamun jeung manusia nu teu boga ilmu sampai ka akhir-akhir ge moal sarua. Jelema nu boga ilmu jeung jelema nu teu boga ilmu moal sarua. Mana buktinya contoh Buya? Urang boga imah urang dibangun ku jelema duaan, hiji tukang bas, dua kenek. Tukang bas jeung kenek unggal isuk datang ka imah urang dek ngabangun imah urang. Pan eta kenek mati jam 7:30 geus mulai gawe teh. Ngaduk semen jeung pasir di caian dijieun adukan. Jam 7:30 kenek mah geus mulai gawe, tapi maaf tukang mager ngarokok keneh Pak, can mulai gawe. Jam 8 kenek manggeus kesangan, tukang bas mah jam 8 karak mulai gawe. Laju sampai jam sabaraha gawena? Sampai jam 4:30. Jam 4:30 tukang bas balik kabur jangan anggeus pagaweana. Tapi maaf kenek mah jam 4:30 kakarak yang ngubah ember jeung pacul. Laju lamun dihitung-hitung tanaga kenek jeung tanaga tukang bas loba kena tanaga kenek muka luar teh bener kan teh Bah? Ih kenek mah mana ngaduk mana mawaan adukan mana mawaan bata mana dicari kanan bae ku tukang dia kenek narada torek ongko. Laju waktu gawe kebal saha antara tukang bas jeung kenek atuh kebal kenek-kenek. Kenek mah gawe nanti jam 7:30 sampai ke jam 5 tuh. Tapi giliran wanci gajihan poe Kemis kenek mah tukang bas mah digaji sapoe 130.000 rokok gudang garempil terus sabungkus. Tapi maaf kenek mah sapoe dihitungan ukur 80.000 rokok bose nu haput teh sabungkus. Bener kan teh Bah? Kunaon maka bisa beda. Padahal matana kalau bakene ka kenek buka luar. Waktu gawe kebal kene ka kenek iya dalilna, iya buktina daripada dalil ti Allah. Iya buktina daripada ayat suci Al-Qur'an. Moal sarua manusia nu boga ilmu jeung manusia nu teu boga ilmu. Wajar tukang mah gaji 130.000 ge lantaran pan anu mikiran bangunan kumaha cara matang masang bata iya supaya lurus. Tukang bas mikiran kumaha carana supaya masang besi na lempeng. Tukang bas mikiran kumaha masang supaya keramik ieu lurus. Tukang bas mikiran kumaha carana masang kusen ieu supaya lurus. Tukang bas mikiran kenek mah teu mikir-mikir. Cak kenek nu penting mah aing ngaduk di pokona mendek rubuh deui ge elas. Tuh sakitu tapi di santri sakitu ilmu urusan dunia Pak. Atau kamu ilmu urusan agama mah. Contoh letik deh. Di urang misalkan di lembur urang aya nunduk sunatan. Pan biasana sok ngayakeun riungan memeh hajatan. Tatangga kabeh diarah rondang. Nu jauh diondang, nu deukeut diondang, nu pinter ilmu agama diondang kiai, ustad diarah rondang. Nu bodoh model urang, bodoh ilmu agama diarah rondang. Tukang kalapa, tukang ngusut, tukang ngojek, tukang main sholat diarah rondang. Cuman kan dina giliran ngondang nage bahasana geus beda ketika ngondang ka urang jelema nu bodoh jeung ngondang ka kiai nu boga ilmu agama. Ngondang ka urang mah kadang-kadang teh di tengah jalan ge jadi. Urang keur lempang misalkan dijegat kudu boga hajat. Di ka mana dia? Aing ka hareup urang meuli rokok, beak rokok harana sumsum tas dahar. Lain dengekeun heula nya aing perlu ya. Ieu pan aing jadi sundek nyunatan anak. Mun dia teu ka mana-mana wae aja jadi sukai mah aing jam 4. Oh, di urang insyaallah. Ulah insyaallah dia kudu datang. Ka urang mengancam segala teh.
Tapi giliran ngondang ka kiai uluk salam heula ngomong sopan santun punten Mbah abdi enjing bade nyepitan putra. Ari kana kiai nyebutna nyepitan, ari kana urang sunatan. Laju cek kiaina, mohon cenah wayahna bae upami abah jagi suk teu ka mana-mana wayahna tabuh opat diantosan di bumi abdi rek ngayakeun riungan salametan. Berarti kan diondang nama sarua teh. Urang nu bodoh diondang jam 4, kiai ge boga ilmu agama diondang jam 4. Tapi giliran prakna pan urang mah jelema bodoh, Pak, diondang jam 4 ti jam setengah 4 keneh geus standby di mah boga hajat. Hulang di atuh kacang mah geus dikacangkan. Kiai datang, tacan ke macan datang. Jam 4 kurang saparapat, kurang geus mulai kesel ya, anu geus kukurulingan bae toak. Di mah boga hajat. Kiai can datang, tacan jam 4 kurang 5 menit kiai kakarak datang. Kunaon jeung cik urang ieu kiai bebeulieun amat, lain bebeulieun kiai mah nyaho kana akhlak, nyaho kana adab. Kiai diondangna jam 4 berarti boga hak datang minimal 5 menit sebelum jam 4. Kenapa tidak datang lebih awal? Kunaon datangna teu pangheulana? Lantaran khawatir lamun datang pangheulana sieun ngarepotkeun boga imam. Pan urang mah teu mikir-mikir, Pak. Tuh. Begitu kiai datang jam 4 kurang 5 menit, kumaha cek boga hajat? Alhamdulillah abah, biasa dongkap mudah, mangga abah kalebet mangga. Disambut kiai. Ulah di luar, abah mah dilebet, diajak ka jero. Ari urang nu jam setengah 4. Nu ngajak-ngajak ka jero. Begitu geus datang ka jero, pan tempat diukna ge beda kiai mah, diukna ge dina hambal. Ari urang dina terpal. Laju dibere cai tante kudu boga hajat, dibere aja sarua pada diondang ieu, kan caina beda. Urang mah dina aqua gelas. Kiai mah dina aqua botol. Dibere kue kudu boga hajat, dibere ngan kuehna beda. Urang mah jelema bodoh, sapiring rejeungan jeung limaan. Ari kiai mah 5 piring ku sorangan. Laju dibere rokok teh kudu boga hajat, dibere ngan rokona ge beda. Urang mah nu bodoh rokona ge dina gelas. Nu hejo nu koneng nu putih nu beureum hararapeuk sakeluarga araraya kabeh di dinya. Tapi kiai mah beda, campul namil, cabungkus, colangan deh. Tuh. Padahal kan nu ngondang nama eta keneh. Padahal kan tempat nama didinya keneh. Padahal kan waktuna harita keneh. Kenapa bisa beda? Iya bukti daripada ucapan Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Moal sarua kedudukan jelema nu berilmu jeung jelema nu teu berilmu. Padahal mah ngondang nama eta keneh. Giliran nu dibacana sarua, kiai maca tahlil, urang ge maca tahlil. Kiai maca sholawat, urang ge maca sholawat. Kiai ngadoa, urang ge ngadoa. Kiai beres, urang beres. Kiai balik, urang pangheulana. Tapi giliran balik nu dibawa ku urang jeung ku kiai bed. Urang mah plastik lagi warna hideung. Jerona ge tina besek. Barang dibukakeun endog ngan sabelah. Lauk bandeng lamun teu hulu buntut. Daging kotok jangjangna doa. Tapi kiai mah plastik nage warna jerona ge dina bas. Barang dibukakeun jerona endog 3 hulu teu sabelah. Daging kotok tina tetepokan ping-ping ceker ka beheung-beheung ge aya. Lauk bandeng tina hulu sampai kana buntut teu tengahna ge aya. Kenapa bisa beda? Padahal kan nu dibaca nama eta keneh. Nu ngondang nama eta keneh. Iya, bukti daripada ucapan Allah. Moal sarua manusia boga ilmu jeung manusia teu boga ilmu.
Mantap anugerah terbesar ketika orang selaku kolot boga anak daik cicing di pondok pesantren neangan ilmu agama ngan pang tolol na kolot boga anak teu daek di pesantren teh enggak sih aing mah tolol deh lah naon sebabna atuh urang ngadidik anak tentang ilmu agama teu bisa sedangkan pendidikan ilmu agama yang seharusnya diterapkan terhadap anak urang lain kewajiban kiai lain kewajiban ustad kewajiban orang selaku indung bapana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit taqwa. Wallahu a'lam bi muradih. Wa'mur ahlaka. Perintahkeun anak-anak anjeun supaya bisa ngalaksanakeun salat. Wauhkeun anak-anak anjeun kana salat. Ya, termasuk Isra Mi'raj, ulang tahun salat. Jadi ternyata nu ngadidik anak tentang sholat lain kewajiban kiai, lain kewajiban ustad, lain kewajiban ulama, tapi ia adalah kewajiban indung jeung bapana. Apakah hanya sebatas sholat anu kudu diwaukeun ku kolot kanu jadi anak? Apakah hanya sebatas ruku jeung sujud anu diwaukeun ku kolot kanu jadi anak? Tidak. Dina sholat aya rukun, dina sholat aya sunnah, dina sholat aya syarat, dina sholat aya pembatalan, dina sholat aya sunnah hayat, dina sholat aya sunnah abad, bahkan ruknun min arkanis sholat hiyal fatihah. Salah satu rukun daripada rukun sholat adalah maca fatihah. Berarti secara tidak langsung nu ngadidik anak supaya bisa maca Quran adalah kewajiban indung jeung bapana. Lain kewajiban kiai. Kunaon maralotot? Ku mata. Coba Bu. Lain kewajiban kiai, lain kewajiban ustad, kewajiban orang selaku indung bapana. Tapi masih mending ketika orang ngarumasa, orang teu bisa ngadidik anak tentang ilmu agama, ke orang dititipkan ke ustad, ke orang dititipkan ke kiai, ke orang dititipkan ke pondok pesantren. Lantaran anu sakudu nama orang nu ngadidik agama karena orang teu mampu, bahkan lain teu mampu, Pak. Orang ge baheula di pagahan salat ku kolot urang. Urang ge baheula dididik tentang maca Quran ku kolot urang. Diwaukeun kana hijaiyah ku kolot urang. Diwaukeun kana tanwin diwaukeun kana fatah, harkat kasroh, harkat domah, diwaukeun ku indung bapa urang. Kunaon urang ku sekala ku kolot kuari. Kadang-kadang urang mah teu sanggup magahan anak tentang ngaji. Lain karena urangna bodoh, lain karena urangna teu mampu, tapi karena urangna eueuh waktu. Lantaran waktu urang geus beak, dipake naon? Dipake nyiaran duit. Waktu orang manggas beak dipake nyiar duit. Masih mending anak orang dititipkan ke ustad. Ayo dititipkan ke orang ke ustad sebagai ngagugurkeun kewajiban orang kudu nama orang numagahan anak dititipkan karena kiai-kiai nitip anak kula pambagahankeun tentang ilmu agama. Masih mending. Atupan akhirnya mah orang pada naritipkeun anak di imah kiai. Sehingga ieu anak jelema di imah kiai jadi loba. Akhirnya iya kiai jadi eueuh waktu jang nyiaran duit. Sabab waktu nanggeus beak dipake magahan anak-anak urang. Kaharti Bu. Sakali deui Pak ya. Bisi salah paham. Pan kewajiban ngadidik anak tentang ilmu agama adalah kewajiban indung jeung apa? Cuman indung bapana eueuh waktu lantaran waktuna geus beak dipake nyiaran duit. Akhirnya anakna dititipkan ke pondok pesantren, dititipkan karena ustad, dititipkan karena kiai supaya didik ilmu agama. Akhirnya pan kabeh jelema pada nara dititipkan anak di imah kiai sehingga ieu di imah kiai jadi ngabadeg anak jelema. Akhirnya ieu kiai jadi eueuh waktu jang nyiaran duit karena waktu geus beak dipake magahan anak-anak maka urang kudu daek mere gitu. Kudu ikhlas, ngaji mah kudu ikhlas, ulah sok hayang dibayar. Bu, punten. Anak-anak orang ngaji di imah ustad. Komo lamun penting mantas maghrib ngaji tuturutan, ngaji Al-Qur'an, ngaji Iqra di imah ustad. Punten pan eta tempat nu dipake ngajina ge boga ustad. Laju lamun maghrib teu make lampu atuh moal kadeuleuh. Laju emangna ieu lampu bisa hurung lamun ku ikhlas.
Atuh moal. Laju PLN daek dibayaran ku ikhlas. Moal. Pancen aya dalilna dina Al-Qur'an dina surat Yasin. Udah sok mau dalil kayak makuru. Udah sok mau dalil di hadapan ustad. Bener cenah emang aya dalilna. Aya dalilna ji dina aya surat Yasin. Mana dalilna? Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wallahu a'lam bimuradih. Cek Al-Qur'an tuturkeun jelema anu tilok menta dibayar. Tuturkeun jelema anu tilok menta dibayar. Eta ci Qur'an lagi. Atau emang bener Pak? Itu dalil bener. Kalau Allah benar, ucapan Allah maha benar. Tapi Bapak salah make. Eta dalil lain jang dipake ku mamang. Eta mah dalil jang dipake na ku kiai. Mamang salah make dalil, percis doang make sendal dina hulu. Maksudnya kumaha? Tingali. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ia dalil secara pesan moralna itu jang dipake ku kiai. Ia dalil secara pesan moralna jang dipake ku para ustad. Maksudnya kumaha? Cek Allah. Hei para ustad, hei para kiai, hei para penceramah, hei para ulama, lamun hayang dituturkan ku jamaah, lamun hayang dituturkan ku masyarakat, lamun hayang dituturkan ku para santri, ulah sok menta bayaran. Itu pesan moral yang ulama. Dalil mamang malenu eta. Dalil mamang mah hadis Kangjeng Rasul. Cek Rasul, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Anu paling berhak kudu dibayar adalah jelema nu sok magahan ngag. Tuh. Jadi kiaina ulah hayang dibayar, ngan masyarakatna kudu mai gitu. Atuh salah maka dalil, lamun misalkan dalil hadis nu tadi dipake ku kiai, engke kiai hayang dibayar bae. Kiai mah kudu make dalil Al-Qur'an tadi surat Yasin. Ulah nangguan dibayar, ulah ngarep-ngarep dibayar, ngan urang selaku nu ngaji nah kudu boga polo. Tingali Pak, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Kunaon giliran ustad minta duit 10.000 di pondok pesantren jang bayaran listrik mamang rada purunyan perenyi. Tapi giliran anak orang asup karena pendidikan umum, boro-boro pendidikan anu luhur kakarak sakola puan deh. Memeh TKTA. Oh eta. Pan sakola PAUD ge Pak anu bagus mah pendaftaran 500.000 dibayar teu ditawar. Padahal ngan menang balon doang 5. Bari nu hiji manggeus betus. Atuh tinggal nyesa opat. Nu hejo pan geus meletus balon. Hijau tuh. Atuh tinggal aya opat. Asup ke SMP favorit jutaan dibayar. Asup ke SMA favorit jutaan dibayar. Bahkan tersaletik aya kolot nu rela ngajual harta, ngajual pakaian, ngajual banda lantaran supaya anak boga pendidikan, lantaran supaya anak boga legalitas formal, lantaran supaya anak bisa jadi sarjana. Punten Pak, tujuan orang nyakolakeun anak bagus. Silakan anak orang boga cita-cita hayang menjadi seorang insinyur, silakan. Hayang menjadi seorang dokter, silakan. Tapi niatna, kenapa orang bebelaan ke anak nu sakola ngaluarkeun duit, ngaluarkeun pakaian, siap ngaluarkeun jutaan? Karena orang mah tujuanna kieu. Cek urang, lamun misalkan anak aing sakola terus sampai kun kabere sanajan beak pakaian ge aing mah puas lantaran engke anak jadi sarnaja. Lamun enggeus boga titel S1, S2, S3 kege bakal gampang neangan pagawean.
Lamun geus boga pagawean pasti boga gajihan, lamun geus bisa gajihan pasti moal hese baranghakan. Tuh Pak, tujuan orang mah ternyata nyakolakeun anak teh lain supaya anak ieu bermanfaat bagi orang banyak. Tujuan anak nyakolnya, tujuan orang tua nyakolakeun anak bukan bertujuan untuk memanfaatkan anaknya di dalam keilmuannya. Urang mah tujuan nyakolakeun anak kumaha carana supaya ieu anak loba duit. Padahal punten Pak, hayang loba duit mah teu kudu boga ijazah sampekeun ka S3. Cik ulama, laukanatil arzaku tajri alal hija halakat idzan min jahlihinnal bahaim. Andaikan barang dahar rizki kudu boga pendidikan baik, kudu boga akal baik, atuh karunya amat kebo nu teu sakola TK acan. Tapi buktina kebo teu sakola TK barang dahar. Bahkan cik Allah tadi wa'mur ahlaka bis-shalah, gerawuhkeun anak anjeun kana salat, didik anak-anak anjeun kana salat, pagahan anak anjeun tentang salat. La nas'aluka rizqa, aing teu nuntut ka orang tua kudu mikiran rizki nu jadi anakna, nahnu narsukuk, aing nu bagian urusan rizki. Tuh Pak, berarti pendidikan agama yang seharusnya diterapkan terhadap anak bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban ustad, kewajiban orang selaku indung bapana. Tinggal di zaman ayeuna ternyata Pak, orang selaku kolot geus mulai mopohokeun kana kewajiban orang tentang pendidikan agama terhadap anak-anak orang. Bener cik ulama, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Moal datang hiji zaman terkecuali eta zaman leuwih goreng daripada zaman anu enggeus. 2025 tidak akan hadir kebaikannya di 2026. 2026 moal leuwih bagus tibatan 2025. Bener Pak, karena memang orang selaku kolot zaman kuari tidak memperhatikan terhadap pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Justru kolot kuari mah teu khawatir ya, kolot baheula mah khawatir ke anak sieun anak teu bisa ibadah. Tapi di zaman ayeuna rata-rata kolot leuwih kene khawatir ketika anak tumbuh besar teu boga duit. Jadi ternyata pendidikan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak lain tentang ibadah. Kumaha carana ya anak supaya loba duit. Tuh Pak, emang apa sih tujuan orang kabehan ketika orang boga duit? Orang mah boga keyakinan, cek orang lamun duit na loba hirup bakal ngeunah, lamun loba duit hirup bakal gampang, lamun loba duit hirup bakal bahagia. Punten Pak, lamun misalkan nu bahagia kudu jelema nu loba duit bae, atuh teu adil amat Allah. Pan Allah maha adil, jelema sanajan teu gablek duit tetep dibere bahagia ku Allah. Lantaran kebahagiaan tidak Allah letakkan terhadap kekayaan. Tidak semua orang yang bahagia itu mesti punya duit. Orang yang susah bahagia. Allah memberikan rizki bukan terhadap orang yang punya duit. Karena kalau Allah hanya memberikan rizki terhadap orang-orang yang punya duit, itu berarti Allah tak adil. Mustahil Allah tak adil. Karena setiap orang rek boga duit, rek boga duit, rizki kabeh ku Allah diberi. Nahnu narzukuk, aing ngurusan rizki macik Allah. Sopa teu sakabeh duit eta nyieun urang bahagia, teu sakabeh duit eta nyieun urang tenang hirup di alam dunia. Boleh anak orang sekolah setinggi apapun boleh, ngan tujuannya jangan karena hayang loba duit. Kula boga babaturan Bu, babaturan 3 leutik sakola SD nage ngan saukur sampai ke kelas 3. Tulisan lagi boro-boro ku batur ku si eta ge teu kabacaeun. Tanda tangan lurus doang sret teu dibelok-belok. Karena ieu jelema bodoh tentang ilmu umum. Tapi ayeuna jadi miliarder Pak. Wallahi sim kuring nu yaksian. Ayeuna masih kena aya. Duitna miliaran. Boga mobil bekona ge 3, mobilna ngabadeg, pakaian ngabadeg, padahal sakola SD ngarukur sampai ke kelas 3. Tapi nu jadi supirna boga ijazah S2 Pak. Kabayang tuh. Maaf,
Bukan karena pendidikan orang tersebut bisa kaya. Silakan punya tujuan, hayang boga ilmu tentang urusan kedokteran silakan, hayang boga ilmu tentang urusan politik silakan. Dan tujuannya jangan cari duit. Man kanat niyatuhu ad-dunya farraqallahu amroh wa ja'ala faqrahu baina ainai. Ketika manusia rek naon ge tujuanna karena duit, maka ku Allah bakal dihancurkan segala urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan kefakiran tepat di harapan matana. Geus miskin kabayang-bayang sieun miskin. Tuh, Bang. Geus miskin tapi sieun miskin. Kan teu kaharti, Pak. Jelema beunghar sieun miskin mah wajar. Tapi inilah ketika manusia tujuan hidup di alam dunia karena duit, farraqallahu amra, dihancurkan ke Allah urusannya. Siapapun dia, mau jadi dokter tujuannya duit, hancur ke Allah. Boga jabatan tinggi tujuannya karena duit, hancur. Ketika dokter tujuannya hayang duit, pemikiran ieu pasien cager jeung henteu, nu penting boga duit. Ketika menjadi seorang politikus yang tujuannya hanya duit, pemikiran kesejahteraan rakyat, lu penting mana loba duit. Dan maaf, ketika menjadi seorang penceramah pun, ketika tujuannya hanya duit, jadi ukuran. Rek ceramah na bari nyanyi, rek ceramah na bari joget, rek ceramah na kumaha urusanana, lu penting ngabradeg nu ngondang. Bener Pak. Farraqallahu amrah. Dan ternyata Pak, hayang bahagia mah teu kudu loba duit. Urang ge jelema susah, hayang bahagia mah bahagia. Contoh Bu, ternyata urang ge jelema nu susah diberi bahagia ku Allah. Contoh, aya jelema beunghar, umpama contoh Ahmad Syahroni, seorang anggota Dewan RI, duitna kan loba, jabatannya tinggi selaku Dewan RI, hartana loba, pakaianna loba. Ahmad Syahroni lamun hayang bahagia liburan ke luar negeri ketika tahun baru Pak, naik pesawat jeung anak pamajikan di Bararawa, kan ongkos pesawat tiketnya puluhan juta. Di luar negeri teu boga imah kudu nyewa hotel, kan hargana puluhan juta. Maaf, batur ketika hayang bahagia kudu ngaluarkeun duit puluhan juta. Tapi urang jelema nu susah, urang mah hayang bahagia teu kudu ka luar negeri, cukup ngahadiran rajaban, ngadengekeun caramahan, batur seuri urang seuri. Tuh pan bahagia Pak. Dan maaf, ternyata lamun kudu diuji-uji, nikmat-nikmat yang tidak ternilai dengan uang itu lo bakal dibikeun ka urang jelema nu susah. Mana contohna nikmat dahar lo bakal dibikeun ka urang Pak. Mana buktina? Contoh orang kaya, contoh seperti Eko Patrio. Eko Patrio orang kaya, artis ongkoh, sebagai anggota Dewan RI ongkoh, duitna loba, pakaianna loba, imahna ge tingkatan neng. Aya sampikeun ka 5 lantai, ti lantai ke hiji ka lantai kedua naik lift, secara duang urang naikkan taraje. Kamarna luas, dapurna ge sagede imah urangeun. Di dapur serba mewah, di dapur makanan serba komplit, 4 sehat 5 sempurna aya. Anu tukang masak di imah tersebut khusus disewa jadi pembantu tukang masak. Tapi maaf Pak, urusan dahar mah lupa kene urang. Naon sababna? Maaf, jelema beunghar mah moal bisa dahar babarengan unggal poe jeung anak pamajikan jiga urang. Sabab salakina sibuk boga kesibukan, pamajikanna sibuk boga pegawean, akhirna jarang papanggih jeung anak pamajikan, dahar babarengan ge jarang teu jiga urang. Urang mah unggal poe jeung anak pamajikan dahar kumpul. Batur mah jelema beunghar hayang dahar babarengan jeung anak pamajikan sekeluarga nangguan liburan weekend. Giliran libur poe Minggu kakarak bisa dahar babarengan jeung anak keluarga. Dan maaf, batur mah nu loba duit daharna ge telok di imah Pak. Lamun hayang ngeunah dahar jeung keluarga, kaluar imah, cari rumah makan yang mewah.
mampir di restoran mewah, kan di restoran mewah segala macam kadaharana ararane kasih susi dihakan di ditu mah urang mah boro-boro ngakan si susi ngalamot ge endung tuh. Bahkan orang kaya satu kali makan karena mereka banyak duit sekali dahar batur masa urang bisa nyampe 500.000. Anak tilu pemajikan hiji salaki hiji 5 jelema kali 500.000 2,5 juta sekali nyatu. Urang mah 2,5 juta cukup yang sabulanan 2 bulanan Pak. Tapi maaf sekalipun batur sekali dahar 2,5 juta tapi tetap rizki nama ku Allah diberi saeutik. Mana buktina rizki diberi saeutik? Sabab beda Bu antara milik jeung rizki. Contoh kieu ya, kurang lebihna ngabedakeun milik jeung rizki. Ibu diberi duit ku bapak 100.000. Duit nu 100.000 dibelikeun baso, harga baso 10.000, didahar tak ku ibu baso. Kembalianna 80.000, maka nu disebut rizki adalah duit nu 10.000 nu geus jadi baso nu geus didahar ku ibu eta ngaranna rizki. Anu 80.000 kembalianana eta mah milik keneh tacantang itu jadi rizki. Sahanya balik meuli baso duit kembalian ragang di jalan panggih budak leutik. Jadi kuota atuh jadi rizki budak leutik. Tuh. Tingali batur mah jelema beunghar sekalipun satu kali makan 500.000 saurang kali 5 orang 2,5 juta tetap milik memang gede tapi rizkina ku Allah diberi saeutik. Mana bukti diberi rizki saeutik? Tingali daharna jelema beunghar Pak. Ari piring gede, ari kejona masa emet, daharna ge batur mah ku garpu jeung peso, adi teu soek ka bibir, atawa ku garpu jeung sendok, piringna doang nu gede, kejona masa emet, tapi urang, tuh, urang mah piringna leutik. Kejona nu mucu jeung urang mah daharna ge lain ku sendok ku ramo begitu leungeun urang nempel kana kejo jelepan tegera langsung diangkat muter heula di handap geus padet karak naik ka luhur 2 kali ngagayam telang tuh. Apakah itu bukan rizki yang Allah berikan? Mantak tingali ada satu surat di dalam Al-Quran, ada satu surah di dalam Al-Quran, anu mana eta di dalam surah tersebut ada satu ayat yang Allah ulang-ulang ayat tersebut di dalam surah tersebut diulangi lebih daripada 30 kali. Ayat tentang apa? Ayat tentang pembohongan manusia terhadap nikmat Allah. Surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wallahu alam bimuradih. Nikmat tu mana deui cik Allah nu poin teu dibikeun ka ana lanjut. Dahar panglobana, hees pangsebehna. Ya, urang mah hees Bu, jelema susah hees urang panglobana. Ingat ge Pak. Contoh lamun urang teu boga acara seperti kos kieu ya. Urang mah misalkan biasana peuting beres be salat Isya berjamaah di masjid di musola balik ka imah jam 8. Datang ka imah muka baju ngabegak di hareupeun TV bari nyetel TV. Ari TV nu disetel nyala, ari nu nyetel pareum. Di jam baraha? Di jam 8. Tuh. Bandingkan jeung jelema beunghar Pak. Orang kaya contoh seperti Uya Kuya kan orang kaya, imahna mewah, kamarna sagede imah urang, tempat tidurnya mewah, kayu jati dari Jepara harga puluhan juta, kasurna langsung dari Belanda harga puluhan juta, simbut bed cover pangmahalan harga jutaan. Di jero kamar aya AC, di jero kamar aya TV, di jero kamar aya kulkas, di jero kamar aya kamar mandi. Di kamar mandi serba komplit, bathtub aya, water heater aya, shower aya, tinggal nikmat. Tapi maaf, batur mah kadang-kadang jam hiji peuting kakarang balik gawe Pak. Karena mantas kunjungan kerja, karena mantas ngurusan pakaian, karena mantas ngurusan perusahaan jam hiji peuting kakarang datang, urang mah ti jam 8 geus ngaca. Leres teu?
Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat nu mana deui cik Allah nu poin teu dibikeun ka araranjeun. Padahal maaf lamun dibanding-banding tempat hees urang jelema nu susah jeung tempat hees jelema nu beunghar jauh ka mana-mana. Urang mah boro-boro hees tina bed kaperpang mahalan tina kasur nu harga jutaan. Kadang-kadang urang mah di tengah imah hees ge dina samak barus. Samak pandan pamere ti RT urut nu pae. Tapi tibra eta urang mah hees. Coba teu sieun urang mah teu sieun kukumaha tibra we teu aya beban dina pamikiran urang mah. Bahkan saking loba-lobana ieu nikmat sare nu ku Allah dibikeun ka urang, kadang-kadang urang mah teu niat molor hees. Teu niat sare. Mana contohna contoh penting ayeuna urang ti imah lempang ti imah masing-masing ka ieu tempat tujuanna kan rek rajaban. Tujuanna rek ngahadiran mulut, rek ngahadiran rajaban, tujuanna rek ngadengekeun ceramahan. Ngan begitu datang ka dieu kabeneran dina tihan. Nyaran de natihan. Hamu wae sakali kan lewat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat nu mana deui cik Allah teu dibikeun ku aing ka araranjeun. Dahar panglobana hees pangkebelna ketenangan jiwa loba kene dibikeun ka urang Bu. Urang mah jelema susah dibere tenang ku Allah hirup di alam dunia. Hees tengah peuting, endek usim maling, endek usim rampok, endek usim garong, tenang molor ngacah bae urang mah Pak. Ya jangan jadi jelema beunghar. Usim pamalingan khawatir gegera masang CCTV. Gegera nitah nu ronda. Jam 11 kakarak bisa sare, jam 2 peuting kahudangkeun ku sabab ngadenge meong nyepak kelas di dapur. Golombrang hugang deui. Gegera mariksaan CCTV, mariksaan lawang, mariksaan jandela. Naon sababna? Khawatir lantaran ngarumasa di jero imah loba pakaya. Tapi maaf model jelema model urang teu termasuk simkuring jelema nu susah. Urang mah Pak jelema susah tengah peuting balik ti masjid datang ka imah jam 8 lawang teu dikuncian. Jandela molongo teu ditutupan. Sieun kana maling henteu, sieun kana rampok henteu, sieun kana garong henteu. Itu capek-capek garong asup ka imah urang. Begitu dibukakeun ku garong lawang di deuleu tengah imah. Jararepat incuna aya 8 jeung indung kolot hiji bapak kolot hiji. Cik maling aing deuk maling naon ieu? Piraku aing deuk maling anak. Pugu aing maling jeung maraban anak. Lompat ka kamar dibukakeun di kamar sugan aya harta di jero kamar dibukakeun di jero kamar genap incu nu kadua. Jararepat jeung indung bapana jacan Pararindah. Lempang deui ka kamar nu kadua horeng aya panganten anyar nu kakara kawin geus can pindah deui bae. Lempang ka dapur sugan aya harta di dapur di deuleu aya kulkas geus lawangan ku mah jadi lamari baju. Cik maling aing maling naon? Teu sieun ka maling, teu sieun ka rampok. Apakah itu bukan kenikmatan? Apakah itu bukan rizki dari Allah? Tah, rizki teh segala sesuatu yang dinikmati ku urang. Urang boga imah memang temewah doang batur ngan imah urang nyaman itu rizki. Urang boga pamajikan memang tegelis jika pamajikan batur tapi ya pamajikan nurut kasalaki teloba nuntut itu rizki Bang. Urang boga salaki memang salaki urang mah teu beunghar jika salaki batur. Salaki urang mah lain pagawe, salaki urang memang lain PNS, salaki urang bukan miliarder, tapi alhamdulillah urang mah sanajan salaki urang susah, tapi ka pamajikan bager, can pernah nyerikeun hate ka jadi pamajikan. Tuh. Jang naon boga salaki kasep harta loba, tapi kaulinan di imah-imah randa. Duh, tiap malam minggu asup ka karaoke, nyanyi jeung randa. Nyanyi kuda yang mana, kuda yang mana. Atuh puguh dia boga kuda henteu. Coba. Urang boga anak, anak urang teu kasep doang batur. Anak urang teu cerdas doang anak batur, tapi anak urang nurut ka urang. Itu rizki.
Urang cicing memang bukan di kota, jauh daripada perkotaan, jauh ke mall, hese rek shopping. Tapi alhamdulillah, urang cicing di lembur diberi aman, jeung tatangga ala laku rizki ti Allah. La nas'aluka rizqa. Maka selama kau hidup di dunia, selama itulah Allah yang akan bertanggung jawab terhadap rizki-rizki urang. Moal pati-pati Allah mere umur ka urang panjang, lamun Allah tidak bertanggung jawab atas apa yang dibutuhkan orang hidup di alam dunia, Pak. Lalu apa sih kita capek-capek mikiran anak kumacan anak supaya loba duit? Justru kewajiban orang mah adalah mendidik anak tentang ilmu agama. Orang bersyukur aya pondok pesantren, orang bersyukur ayana para kiai, para ustad eta yang mewakili orang terhadap anak-anak orang supaya mendidik ilmu agama. Urusan rizki silahkan orang masih kena jaga, yuk kita cari rizki bareng-bareng. Orang selaku kolot neneangan milik yang rizkina, anak orang dititipkan ke kiai nu bagian milihan tentang ilmu agama nu diterapkan ke anak-anak orang. Insya Allah urusan rizki mah teu kudu dibebankeun ku Allah, teu dibebankeun ka urang selaku manusia, selaku indung bapana Allah nu bakal nanggung. Mudah-mudahan orang doakan ya pondok pesantren khususna binaul akhlak, umumna sakabeh pondok pesantren nu aya di Indonesia, para kiaina mudah-mudahan sing langgeng di alam dunia, pesantren terus melahirkan orang-orang yang berilmu agama, ya mudah-mudahan kiaina sing terus panjang umur, terus sehat wal afiah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna pikeun simkuring umumna ke urang kabehan, urang jeung leuwih nanyuhkeun dihapunten. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.